bahasa orangnya. Kemana lagi kita, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur kasih rengan. Hari ini kita berangkat ke Ranca Ekek Safari Budaya Kang Haji Dede Mulyadi. Cuman hari ini kita singgah dulu di rumah makan Sabar Hejo Cigadea. Oke, siap. Salam bakto sedaya. Karek mangkat mana enak. Mesti juga bermelok mohon. Alhamdulillah dari ini sudah bikin handball. Dari handball. Aduh kamari kuat deh ke Cikalong. Bagus bapak itu. Ada orang laki-laki terlalu baik itu nanti bisa mendapatkan wanita, bisa lepas dan bangun itu latihan. Ya. Kurma di doa. Ranca Ekek Wetan dalam rangka acara Safari Budaya Kang Haji Dede Mulyadi. Ajib, ada yang Jabar hiji. Ini siapa Dedi? Adalah urang pantai acara. Setuju? Satakan kami punten sakali deui punten. Anu kayu, anu wadah biasa. Dina Bapak MC nya Bapak Haji Dede Mulyadi, mudah-mudahan sing sehat, sing panjang yuswa, sing jembar oge acara sing lancar dugi ke awal dugi ke akhir sehingga hiji kegembiraan orang buah dua Ranca Ekek.
kurang kompak keprokna juga dituntus ya keprok aja keprok ini 2 3 keprok katingali kurbana teka bagian saware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Darama Alhamdulillah. Tostaruan baca Bacaan. ari ngabohong teh tong nemen-nemen tuh wayah kieu hampir jam 10 peuting ngaku candahar pan eueuh rumus Iya toh. urang Sunda eueuh rumus jam 10 peuting candahar tapi urang Sunda karang ngaku dahar isuk-isuk malain dahar mumulu berang lain dahar ngawadang karek we sore manggih dahar jeung naon daharna daging naon bagian kurban nya sok atur teh bagian daging tetep keprok hayo nah teh bagian paralun anu kasuhun weninggalih nu di pamri ajrih kapihatur kahiang rumuhun anu ngawasa ieu alam berang alam peuting alam karampa alam karasa alam bihari alam kiwari jeung alam poe isu alam dunya papasangan aya hideung aya bodas aya bener aya salah aya poek aya caang sadaya kersaning Gusti nu Maha Suci urang teu meunang mangloh kana kudrat jeung irodatna wengi sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Desa gaya calana jin Pak Kades mah tingali jin ge dipake calana geus teu sieun urang ieu mah ku jin teh make sweater kaos baju haneut kayak tulisan di dieu pasti bagian minimal menang nyetak barere sararea pidato pokoknya teu kudu lila penting hiburan pokoknya sing rame alhamdulillah isukan main bola poe minggu kade main bola ulah saparasea sabab Indonesia teu maju-maju main bolana kulantaran parasea ayo mudah-mudahan Indonesia ayeuna bakal lebet Piala Dunia Amin. Keprok. Oh. Kemarin Ikhwan ngalawan Argentina hampir ngasukeun 2 kali. Eta teh kuring can main, mun kuring main. Insyaallah bubar. Hadir dina wengi ieu ge pimpinan jajaran DPC Partai Gerindra anu dina wengi ieu. Tuan ku pamarentah pinjaman lunak tara malayar. 0% temayar, 1% temayar, ku Bang Emok mah mayar. Aya Bang Emok, aya Bang Pancasila engge nyaho. Kunaon Kang Dedi nyaho pan aing teh sering nangani urang Bandung nu urusan ieu. Bener teu? Nangani urusan Bandung teh mimiti jelema nu urusan Bang Emok tapi karunta sisi gawir belah ditu pan aing menerkeun. Tapi kabelah ditu aing nambang ka arah Ciwidey. Gunung mek rugrug, nambang unggal poe, aparat unggal poe laliwat, nu menerkeun ari sia mata teh kamarana ieu teh. Kunaon kuring nyarita kieu apan Bandung teh indung urang teh kudu balik ka Bandung balik ka indung ari indung teh kudu kumaha dipunjung dipunya didama-dama kudu dipiajri memperlakukan indung kudu lir ibarat ka rasa urang sorangan indung ulah diperlakukan siga bondon bener naon diperlakukan indung kudu kurasa gunung natong di Tulugaran sawah natong di Saeuran rawa natong di Urugan gitu atuh
rek kumaha Bandung rek balik ka Inung rek balik ka Inung kumaha gunungna gunung sawahna beak perumahan patetegel gang segede-gede kieu infrastrukturna terbatas jumlah properti mungkin ngalobaan kurang mamana datang ke Bandung motor ribuan mobil ribuan macet nyantri stres Betul. runtah di mamana kasumplah dia tuh belah itu kan Jepang orang teh setuju kontainer aja Pak si kena kudu nyiapkeun 10 kontainer naon ieu teh akibatna naon akibatna hujan banjir halodo akibat naon ieu teh akibat mimpin teu make rasa kulantaran teu make rasa urang teu boga karumasa akhirna naon akhirna leuweung ruksak walungan saat rakyat balang kulinanana kudu aya ayunanana kudu aya tempat enek-enekanana jaleleja jambe kolot pan eueuh jaleleja baheula mah eta teh jaleleja teh tangkal jamu ayeuna mah eueuh tangkal jamu ruang bermain anak disebutna paud sakali deui tangkal jamu ruang bermain anak disebutna PAUD pendidikan anak usia dini pendidikan anak usia dini teh kolot urang baheula ka budakna hujan hujanan eta teh budak teh keur pendidikan anak usia dini indungna ka sawah budakna odong-odong ngaliwat breng eta odong-odong paranti budak eusina nini hungkul nah jadi kieu bangsa aing itu eusina nini hungkul naon sababna nini na kolotna geus eueuh gawena ngoprek HP nungguan budak sakola geus teu bisa nyieun dahareun di imah teu nyieun opak teu nyieun ranginang teu nyieun gegeplak teu nyieun kue ali kabeh anakna diberehakaneun sebelah cilor jadi generasi ieu muternya huluna teh harayang jajan duit deui PAUD duit di imah duit di warung duit nah eueuh pangusahaan mungkin dia mungkin hese naon deui balukarna nginjem Bang Emo benar teh iya